Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baramang urang Tasik tos terang teu acan gaduh beas henteu gaduh artos henteu gaduh samet gaduh salaki. Alhamdulillah aing maduda. Nuka hiji simkuring ngawilujenkeun ka Pak Bupati miwah sadaya jajaranana, sadaya warga masyarakat Kabupaten Tasik dina dinten ieu Kabupaten Tasik milangkala. Hari milang teh ngitung ali kala teh waktu hardina poe ieu cunduk kana waktu anu tangtu nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama Tasik Sukapura ngadaun ngora. Leres teh lamun ngadaun ngora teu meunang aya jalan butut. Bener teh? Teu meunang aya sakola rug-rug. Bener teh? Teu meunang aya nu dirawat di rumah sakit dibalikeun ku lantaran teu boga BPJS. Leres teh? Teu meunang aya budak anu teu sakola. Di sakolana tong ngajual baju seragam. Tong ngajual LKS. Tong aya outing kelas. Tong aya piknik tapi ngakuna studi tour. Satuju? Kapayuna mudah-mudahan Pak Bupati tiasa ngawujudkeun naon nu jadi kahayang rakyatna. Leres teh? Sasarengan sarang Gubernur Jawabar Kadek Kang Duda merajalela. Kang Duda merana mah baheula meme pilgub sia teh. Nah, anu salajengna mudah-mudahan ke para hansip kaharep ulasina nangtung hungkul. Tapi aya kesejahteraanan. Leres teh? Mudah-mudahan kapayuna rumah-rumah rakyat miskin imah-imahna urang arome. Randa teu meunang sus terutama randa kolot. Nu ngora mah gampang lah. Tinggal wawuh jeung gubernur we. Atuh salajengna mudah-mudahan dinu danget ieu teh jadi sumanget pikeun urang Kabupaten Tasik. Mudah-mudahan nyiruna laku, bobokona laku.